Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian ka-13. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Budi ngarasa teu panuju atik boga anggapan serupa kitu ka salakina anu ceuk pikiran Budi mah Bakri teh seja bebela ka pamajikan supaya aya dina kacukupan. Nah atik teu ngaraos. Bakri getol milari rezeki teh kanggo ngabela atik supados bahagia. Kanggo sakadar terang sae atik jelaskeun margi teu tiasa ditinjau sapihak upami urang mecahkeun hiji problem. Tapi kedah adil tur bijaksana tembal atik bari imut. Cobi Budi bade ngadangukeun margi teu ngartos dugi ka atik luas mangser Budi teu namatkeun omongan anak ngarasa era ku dirina sorangan sok sanajan kapaksa ngalayanan kahayang atik tadi tapi hate dikuntit ku dosa. Atik sanesa kali atanapi 2 kali dikantunkeun kieu teh tapi sering malih dugi ka brai berang deui atik ngalalengkut ngantosan Kang Bakri mulih teh kanggo atik ngan tiasa ngurut dada ari alasan deui kepentingan pamajikan teu aya deui kitu jeung kitu bae lamun telat atawa teu mulih teh ayeuna kasabaran atik tos langkung ti sabar. Budi kedah maklum disagigireun urang peryogi ku harta banda kanggo keperluan jasmani ulah hilap rohani oge perlu dipasihan parab teu kirang pentingna dina rumah tangga bahagia merhatikeun kabutuhan rohani kasih sayang antara suami istri perpaduan nu tiasa nyalurkeun rasa nu sajati dina sapatemon lumrahna nu laki rabi secara real time. Dina hal ieu Kang Bakri teu merhatikeun akibatina porsirna barang gawe di kantorna dongkap karorompok lungse nu akhirna rumah nu tadina jadi istana atawa sorgana rumah tangga teh teu langkung ti pamondokan bari jeung teu nolih pamajikan nu kasepian. Atik ngarandeg heula nyaritana bari narik napas jero nyerangkeun kaberat nu ngabeungkeut jiwana. Pernah atik secara serius nyarios ka Bakri perihal kaayaan kitu teh kirang sae. Budi nanya ngan milu mangkarunyakeun ka atik anu geus balaka nyaritakeun Rusia pribadina tanpa aling-aling. Kantos malih ampir aya kasempetan nu sae teu hasil. Kadang-kadang Kang Bakri jiga asa digamreng ku pamajikan tungtungna miuni hayam kabiri teu guna Budi taya guna sama sakali. Tungtungna atik kabawa ku emosi ngomongna pegat-pegat kasedek ku picerikeun cipanon mimiti ngembang dina bibir panon geus teu kaampuh ngalembereh mapai pipi nu semu berem. Budi teu lemek teu nyarek estu diantep sangkan atik meakeun nu jadi tekanan batina. Tah kitu Bud, lain atik samata-mata ngalajur nafsu tanpa alasan tapi mahekeun kaberat ati. Atik teu beda ti musafir ngagandong kadut dinar di padang pasir nu jauh ka ditu ka dieu di tengah jalan beakeun cai keur nginum. Naon hartina dinar anu berjuta-juta keping di eta tempat? Ya, Budi teu tiasa masihan komentar. Mudah-mudahan Bakri tiasa enggal mendakan mutiara nu aya di sisi atik. Ceuk Budi bari red kana airlogi geus nunjukkeun jam 5 sore. Mudah-mudahan tapi atik moal nunggu nu can pasti. Atik miharep penyelam ahli pikeun ngaguar mutiara nu aya di atik Budi tembal atik neuteup jero ka Budi jiga nu nunggu jawaban ti manehna. Tik tenangkeun emutan pilih jalan nu sae ku Budi dikantun heula hoyong kadinya sareng kirang sae upami urang paduduaan dina waktos-waktos Bakri teu aya. Kedah jagi ieu ceuk Budi bari nempelkeun curugna kana bibir terus cengkat manehna indit ninggalkeun atik nu keur ngahuleung sorangan.
Budi celakana beca telila tepi ka jalan pembangunan tidinya lempang ka kidul mapai jalan Gajah Mada geus meh reup-reupan cahya lampu sisi jalan ngemprai caraang mobil jeung motor ting darius ngesian jalan nu licin. Budi lempang nuturkeun indung suku tanpa tujuan. Cekit, suara mobil direm. Astagfirullah. Budi ngajenghok ruas lantaran ngalamun teu katingali mobil sedan mengkol ka kenca kalebah Hotel Harmony. Supirna ngelol ti jero mobil rek ngambek jigana teh da geus molotot. Har, geuning Budi. Reka mana ieu teh jiga nu ngalamun? Henteu jeung titik-titik sing horeng di jero sedan teh Bakri nu saurang diuk gigireun mojang geulis ngareret ka Budi bari mesem. Oh, geuning Bakri. Kebud, tunggu saya rek nyarita. Geleuyeung mobil maju terus diparkir di belah kulon. Budi nuturkeun sanggeus dibere isyarat supaya nungguan di pelebah tangkal Camara nu aya di pakarangan hotel belah kaler. Bakri jeung mojang tembong jangkung lenjang make rok maksi beureum kembang-kembang bookna panjang ngarumbai sametak-tak turun tina mobil digandeng ku Bakri sanggeus merenahkeun tempat di jero ruangan. Gancang Bakri nepungan Budi bari nyerenge. Bud, maaf ya saya teu cara semestina ka Budi kieu lampah. Ah, teu nanaon Kri, malah saya geus nyusahkeun jeung ngaganggu acara Bakri. Is, ulah ngalantur kitu, saya rek minta tulung ka Budi. Ieu papanggihan urang ayeuna ulah nepi ka Atik. Saya geus ngabohong rek rapat kerja di kantor, tapi nu bener mah itu tuh sekretaris pribadi. Nah Atik ditinggalkeun sorangan. Har, ari Bakri kewas nu ngimpi. Kapan saya teh tamu, saya rek balik, mungkin besok. Kumaha pribumi kata tamuan luas leos kitu, ceuk Budi bari heureuy. Tong ka balik ka Bandung Bud, jeung deui lain rek saminggu, karek oge 3 poe. Kieu gara Bud, poe Jumaah saya rek kawin jeung itu. Tangke peuting kira-kira jam 11 saya balik rek bebeja ka Atik. Saya rek keluar kota salila 3 poe. Ngarti meureun Budi oge. Bakri. Nah teu karunya ka Atik. Justru eta Bud, ulah waka balik ka Bandung. Pangnalingakeun salila saya kawin. Omat Budi, saya minta tulung Budi teu nembal leungeun Budi dibetot ku Bakri ka ruangan tamu di mana mojang sekretaris Bakri keur nungguan. Maaf Wid, rada lami malum tepang sareng sobat di luar kota. Sok nepangkeun Bud. Widya Stuti, ceuk Wida bari ngasongkeun leungeun sasalaman. Budi gek tiluanana dari uk sameja torojol pelayan ngasongkeun bon pesanan gutrut Bakri nulis dina bon. Teu sabaraha lila pelayan mawa pesanan sakumaha nu ditulis dina bon keur tiluaneun lengkep jeung inuman nu matak jadi seger kana awak. Nah, ayo sikat Bud. Wida ulah ragu-ragu ayo. Bisi aya kaseneng pesen deui ka pelayannya. Ah cekap ulah nyebat atuh Wid. Ayo we engke katelah senang Kang Bakri gitu, kapan sekedap di oge jadi nyonya Bakri Wida teh. Ah si Kang Bakri mah sok bawel, tembal Wida celetot nyiwit bari imut ngagelenyuk kareret ku Budi. Nyata eta mojang teh geulis bibir nu ipis dipulas ku lipstik rapi, huntuna ngajajar beres ngeplak bodas lir sabaris mutiara, irungna bangir taya cawadeun. Taingan Bakri poho ka Atik da boga nu anyar, ceuk gerentas hate Budi. Sanggeus ngarasa cukup jeung bisi Bakri kagok dina sosonoan, gancang Budi minta idin rek balik. Bud, tunggu sakedeung. Bakri ngageroan bari nyamperkeun. Bisi saya katutuluyan teu balik, bejakeun Budi tos di kantor. Ta ieu surat bikeun jeung duit bisi aya keperluan. Maaf we sing ridho Bud, saya nitah yeuh. Teu nanaon. Malah saya ngerasa kahutangan ku kahadean anjeun. Selamat bahagia wae Kri. Dan ieu surat mau disebutkeun saya nyamperkeun ka kantor. Geus we aya titahan Bakri we ti kantor, katarima ku saya di imah. Jadi saya karimikeun lain duitna di jero amplop ngahiji jeung surat. Nya bener kitu we, omat sing bisa
ditalatahan teh me aman, tembal Bakri. Budi ukur seri terus ngalewas indit keluar ti pakarangan hotel red kana airloji karek 6:30, tapi Budi teu boga rencana celak bae naik beca ka jalan Cideng Timur. Pelebah gang Budi turun tina beca barang bus ka teras kabeneran atik eueuh di dinya geek diuk dina kursi di tempat tadi berang manehna ngobrol jeung atik. Sok surat ditunda luhureun meja leos deui Budi ka tempat paniisan deket air mancur ngareureухkeun capek bari pikiranana muter neangan jalan nu hade pikeun ngarukunkeun rumah tanggana atik tapi boleh jalan lain teu bisa kapikir. Kulutrak sorapan to teras dibuka atik keluar ti jero imah make samping tiga negeri Pakalongan kabayana tina brukat kayas buukna disanggul katingali serasi bubuhan atik hade rupa gelis bawana ti kudrat tambah bisa mamantes tur misieup diri tembong cahayana komo harita katojo ku lampu hias tilu rupa nureup brai ti belah kidul lampu neon nu ngemprang caang ti belah kaler teu beda lir bidadari ka Taman Sriwedari nu endah parantini Sang Dewi ti kahyangan. Budi ampir tengicep melohok mata simeuteun ningali dangdanan atik harita laku samar pola sanggeus atik nyampurkeun ngadeukeutan bari imut ngirut sorot panon matak serap Budi kakarang ngarasakeun hiji geteran aneh dina waktu eta tapi gawat miceun perasaan teu puguh nu meulit dina pikirna kasadaranana pulih lantaran atik teh pamajikan sobatna. Mulih ti mana Budi teh? Atik ngahaja nyayagian tuangan tos tariis deui ayeuna mah. Yuk Bud, boa dongkap boa moal Kang Bakri mah. Atik tos lapar ti tadi, atik nyekel leungeun Budi bari terus dibetot. Mangga wae atik ti payun, sawios Budi engke sareng Kang Bakri. Tik, tadi aya nu masihan serat ti kantor Kang Bakri, kanggo atik saurna. Di mana seratna? Ke itu dina meja Budi mangnyokeutkeun surat terus dibikeun ka atik. Atik teu sabar berewek amplopna disoekeun dina lipetan surat nu diketik aya duit 10.000 5 lembar sok dituna dina meja jiga nu panasaran. Surat terus dibaca ku atik nepi ka tamat. Sanggeus beres eta surat dibaca tembong bangun nu kesel red manehna kana duit dina meja tanpa sadar. Nyata Kang Bakri tos katumpakan kudunya samaruk pamajikan rek atoh dikiekeun. Nasib atik ngomong setengah ngaharewos. Budi urang tuang da geuning Kang Bakri mah jigana bade ngeukepan dunya di kantor. Budi nuturkeun ti tukang leos ka ruang makan tetela atik geus nyadiakeun 3 pasang piring keur salakina keur Budi jeung hancengan ajangna. Beres ngeusi beteung atik ngajak ngobrol di ruang tengah jam nu naplok dina tembok disada 10 kali nandakeun geus peuting. Nah, teu acan mulih bae Kang Bakri teh tik bilih bade kulemah mangga lajengkeun keun Budi nu ngantosan anjeunna. Pek bae baca suratna atik ngasongkeun surat anu ti salakina. Budi rada asa-asa narimana tapi manehna hayang nyaho derak-dak eta surat teh digerandengkeun. Budi ngahulang sakedeung hate tetep curiga sabab teu mastikeun Bakri moal balik peuting eta jadi tangtu Bakri boga karep ngadoja ka dirina. Aing kudu bisa dipercaya kitu cek hatena. Kitu geuning isi suratik. Tapi cek Budi mah tangtu mulih ayeuna margi dina serat teu disebatkeun bade kolom di kantor atanapi dinas kaluar kota. Mual cek atik mah boa boga deui nu anyar meureun terus mondok sabodot teuing mana kitu oge lurjeun geus teu suka meureun. His ulah enggal awan sang kitik bilih leres anjeunna nuju sibuk anggur doakeun sing salamet dina ngemban tugas sanaos dijieun nyalira oge tugasna da memang ari tukang dagang mah ngetang kana waktu teh. Muhun atik oge sadar tapi naon gunana aya pembantu sekretaris pegawai ari kusorangan keneh mah tapi kahilap kana kawajiban kabojo. Kedah sabar we tik mugi bae Bakri enggal maklum kana kawajibanana
bisi mulihkeun Budi nu ngantosan di teras. Mangga sing jongjon bae kulem. Sawios entong diantosan sagala. Datang tos engke oge kadangu sora mobilna. Atik nu bakal nyambut tembal Atik berijung cengkat leos ka panto tengah jetrek di kuncian ku manehna. Atik imut bari netep nu ngandung daya pangirut hate Budi nyeblak lain memeuesan moal nyalahan ceuk pikirna lalakon tadi berang bakal kaalaman deui hate ngadak-ngadak ciut inget ka Bakri. Nah anjeun bet lolong Bakri lamun teh mah Atik dibanding-banding jeung Widya moal geseh kurang kumaha sampurnana diri Atik. Bener-bener Bakri ayeuna teh teu bisa neuleuman hate awewe. Hanjakal Budi ngomong di jero hate nyalahkeun ka Bakri nu geus poho kana kawajibanana. Atik kaluar ti kamarna tas ganti pakaian ku kimono ngahaja. Kancing-kancingna teu dicantelkeun ukur dilingkupkeun terus dicangreudkeun beber kimono di palebah cangkengna. Budi jajabkeun Atik hoyong ka jamban sakedap. Budi unggek berijung nangtung semunu tepurun tapi maksakeun nurut kana kahayang Atik. Panto dapur dibuka ku Atik sora kerek biinah ngaguruh ti pelebah kamarna. Budi nungguan di luar. Atik abus ka kamar mandi teu lila Atik geus kaluar deui rupana manehna teh teu tarapti tali kimono nu dipakena teu dicangreudkeun deui. Remang-remang katingali ku Budi sampulurna pingping jeung bitis Atik tumerapna Budi geus lain caturkeuneun awakna panas tuurna ngadegdeg teu puguh rasa manehna langsung ka kamarna ucul-ucul pakaian disalin ku piyama dug manehna ngagoler bari panon dipereumkeun supaya gancang sare maksudna mah tapi weleh perasaanana teu tentrem jantung dugdag tutunggulan. Budi tos kulem sanes bade ngantosan Kang Bakri. Atik ngageruan bari muka panto kamar Budi. Tah cantik wios atuh ku Budi da moal waka kerek. Brai panto tempat kamar Budi sare dibuka lalaunan gek Atik diuk dina kursi nu aya di dinya. Tina handapeun meja gigireun kursi manehna nyokot majalah terus dibukaan salambar-salambar. Budi ngareret ku juru panon nu direret jongjon jiga nu teu malire padahal Atik ngahaja teu nyarita teh. Supaya narik perhatian Budi sangkan ningali ka manehna. Siasatna memang halus Budi samar polah tegenah cicing awakna ngageter nahan gelora nu ngaguruh di jero dada panonna neuteup kanu diuk di hareupeunana. Atik jongjon mukaan majalah beuki lila Budi asa kasiksa ku perasaan manehna sorangan lantaran desakan naluri nu teu bisa ditahan disababkeun polah Atik anu keur diuk sangeunahna hareupeun Budi. Caang lampu 25 watt di jero kamar cukup jelas katingali mayak pak bodas ti mimiti bitis nepi ka pingping nu teu katuruban ku kimono ngahudang rasa teu puguh rasakeunana pikeun Budi. Renghap panas geus teu kaampeuh kadenge sakapeung-kapeung kadenge sakapeung juga hiji renghap ngaleupas lungse nu taya papadana. Sanggeus imut mukaan majalah teh ku Atik dituna dina meja red ka Budi nu keur anteng ningalikeun endahna titingalian hareupeun atuh mata kacida kaget asa katohyan pedah geus kumawani cilimit maling-maling nenjo sampulurna awak Atik nu keur diuk sakarapna. Antukna dua panetep amprok silih rasakeun kareteg hate masing-masing. Atik imut ngagelenyu imut nu mawa harewos hate. Budi tos jam sabaraha ieu teh? Nah Kang Bakri teh acan mulih keneh bae geuning. Jam 11 tik. Sekedap deui panginten tembal Budi bari ngangsrodkeun anggal kana tonggongna satengah nyanda. Pek garak kulem we bilih tos tunduh mah sawios bilih akangna engke dongkap ku Budi buka pantona. Pek garak kulem we bilih tos tunduh mah sawios bilih akangna engke dongkap ku Budi dibuka pantona. Di kamar itu mah keeng di dieu we supados dibaturan ku Budi. Tembal Atik bari hanjat kana ranjang ngalengkahan awak Budi dug ngedeng gigireun Budi beulah ti kenca. Aduh Atik mah sok nu sanes-sanes bae kumaha
Budi nyaritana tekebat kaburu katungkup ku bibir Atik menang sawatara lila teu kadenge cumarita jempling tayanu usik. Bud, bet asa haredang teuing. Atik ngamimitian nyarita bari usik ngalaan kimonona buligir. Budi ningali kaayaan Atik nu ngagoler gigireun manehna sarupa kitu teu kawawa nahan godaan anu moka harongkahna. Manehna tunduk kana parentah-parentah nu diucapkeun ku Atik. Akhirna pikiran sehatna musna poho kana purwadaksina kabawakeun ku leokna gelombang kamurkaan asmara murka. Di luar hujan ngagebret rosa ting jelegerna tatit angin ngagelebug dibarengan ku seakna sora tatangkalan katebak angin. Mata krisi mata getir lantaran cai hujan teu sirikna meunang mahekeun ti langit beuki lila beuki gede. Bakri ngedeng gigiranana teu lila reup duanana sare tibra mawa impian lalakon di sorga nu endah tanpa tanding pinuh kasuka taya papadana teu inget di kaler kidul jempling. Isuk-isuk jam 7 kareta jurusan Bandung di stasiun kota mimiti pinuh ku panumpang. Bakri jeung Atik ngajajab nepi ka kareta rek mulang. Bakri sasalaman jeung Budi disusul ku Atik pandeuri saputangan Atik ngahaja dipuragkeun persis ragrag kana lahunan Budi. Keur Budi geus kaharti naon nu dimaksud sanggeus kadenge sora piriwit ditembal ku jeritna sinyal kareta. Riag kareta maju lalaunan. Atik jeung Bakri mere tangan salam papisahan ku Budi katingali tina juru panon Atik ngeyembeng Cipanon. Ngan Budi jeung Atik nu nyaho naon anu aya di balik ngeyembengna Cipanon. Beuki lila kareta beuki jauh panon Budi netep ka palebah Atik jeung Bakri lapat-lapat tembong masih narangtung nepi ka tikungan les bae stasiun anu sakitu gedena teu katembong deui. Peledug haseup rokok nyerebung tina irung Budi kagambar awak Atik nu sampurna karasa dina hate asa aya nu tinggaleun di imah keluarga Bakri. Taya deui tinggaleun saparo hate nu geus mimiti meulit kana pikir nyaeta diri Atik Malinda urut kabogoh manehna baheula anu ayeuna jadi pamajikan sobatna. Tekuhan teu ari nasib titirah ngadon kanceuh lain ukur bobodohan tapi nyata tumiba ka diri pribadi. Tekuhan teu ari nasib titirah ngadon kanceuh lain ukur bobodohan tapi nyata tumiba ka diri pribadi. Duh ibu, Budi teh gede dosa. Budi ngarasakeun jeritan hatena. Budi ingat kana saputangan nu diragragkeun ku Atik gewat ku manehna dicokot tina pesakna sing horeng nu dibungkus ku saputangan teh surat keur manehna. Amplop disoehkeun brai dibuka ku Budi. Budi, Atik ngaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan anu teu aya hinggana. Mugi ageng hampura ulah lepat nyangka kana lampah Atik tampi wae secara wajar nu dewasa. Cinta Atik ka Budi sanes pupulasan atanapi dorongan pangaruh tapi suci bijil tina lalembutan. Antos bae di Bandung lalakon urang sambung saparantos widi panghulu. Sanggeus dibaca sup deui surat diabuskeun kana amplopna dibuleun deui ku saputangan. Pas 10:30 kareta geus tepi ka stasiun Bandung di lawang geus raeng tukang beca parebut muatan. Celak Budi naik beca teu lila buromlah indung Budi ngabagiakeun anakna di pelebah lawang panto. Manehna ngarangkul terus sujud nyium indung suku buromlah. Katarima pangabakti anak ibu Budi, kumaha sehat? Sae Bu, terutami pangdoa ti ibu anu nyarengan ka diri abdi, tembal Budi bari seuri. Syukur atuh, memang eta anu dipenta jeung ibu ngarasa gumbira ningali Budi aya parobahan dina sifat sanggeus niiskeun hate di panyabaan. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.